Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca Abah, wargi-wargi Abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka komo upama segras inget ka Nyi Euis. Hatena sok ngadadak ngaleket teh. Tada teuing we meureun parasaanana lamun seug jangdana kumanehna ditindak. Paribasa buruk-buruk papan jati boga dulur aya nu mahala mah piraku teu kabawa nyeri hate. Paribasa kacibit kulit kabawa daging. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu. Jangdana nu lempang nak ngarendeng jeung Adria. Teu lila oge geus narepi ka palebah imahna Ki Sahudi. Terus we Adria pupuntenan. Kabeneran Andi keur lalangkarakan di tengah imah. Ngagentak manehna mukakeun panto, puguh apal kana sora anu pupuntenan teh Adria. Ari brae teh. Sajongjongan mah Andi teh kalah ka semu nu hareugeun. Ngarasa kaget oge. Horeng Adria teh dibarengan ku jangdana. Geus teg we dina hatena mah bahwa aya hal-hal anu teu dipikahayang. Kang Andi aturan. Jangdana gentak nyolongkrong miheulaan ngajak sasalaman. Bogo we tumerapna ka Andi mah leuwih-leuwih mata kagetna. Teu disangka teu dinyana sugan teh jangdana deuk ngambek. Maklum ngaran-ngaran nu mika giruk. Cukang lantaran pikeun ngambek mah kapan teu kurang-kurang. Ulah boro di ayana, eueuh oge sok dihaja disiar, diaya-ayakeun. Tapi sanajan bari helok, Andi ngagentak di nyolongkrong, nyambut leungeun jangdana nu disodorkeun. Nuhun jangdana damang. Andi bari ngaret ka Adria, bari bubuden masih keneh pinuh ku kakaget. Sae Kang Andi. Atuh, calik kaya. Loh, kemarin mereka tinggal. Andi seterusnya nyarita ke Adria. Geus kitu mah. Blas plus dua nana arasup. Sanggeus dari yuk. Jangdana teu talangke deui barabat we. Ngebrehkeun eusi hatena. Pang-pang namah manehna teh menta dihampura ka Andi. Lantaran rumasa geus nyieun dosa ka Andi. Bari teu puguh nu jadi alatanana. Tumrapna ka Andi. Lain deui ngadatangkeun ka bungah anu pohara. Leuwih-leuwih ku mireungeunna jangdana sajeroning sanduk-sanduk menta dihampura teh bari dibarengan ku carindak-dakna Cimata. Nu pikeun manehanana oge teu wudu cipanona maniak celakan. Teu kuat nahan emosi nu ngadadak nyurungkuy mawa piceurikeun ngagenok dina ti corona. Adria oge
anu ngan saukur nyaksian teu burung we manehna oge kabarerang. Komo deui manehna ras inget kana kalakuan nu geus-geus andi nepi kalengitan bapa teh sasatna manehanana nu ngalantarankeunana. Sok sanajan nu ngabinasakeunana mah bahrowi, tapi keukeuh we manehna geus rumasa nyieun dosa. Tapi kituna teh teu lila. Sanajan ari tapakna mah can leungit bener. Saterusna mah der we ngobrol. Nu teu kurang-kurang. Saterusna mah der we ngobrol. Nu teu kurang-kurang pogotna. Ku kitu teh mah boh Andi, boh Jangdana. Ayeuna teh teu beda we tinu kakara tepung deui sanggeus lawas papisah. Teu sirikna dicaritakeun, sagala diobrolkeun. Tapi nya kitu, boh itu ieu oge sama sakali teu nyabit-nyabit perkara nu aya matakna. Malah perkara Jangdana boga maksud deuk guguru oge, teu disebut-sebut. Geus puguh tina perkara Nyi Euis mah, Andi teu daek nanyakeun, atuh Jangdana teu daek nerangkeun. Ngan tina perkara kadatangan Mad Dasim, ngahaja ku Andi dicaritakeun ka Adria, satengah dibalibirkeun. Hayang nyaho, kumaha tanggapanana Jangdana. Oge sanyana mah hayang nyaho. Nahnya Jangdana teh kungsi pasendatan jeung Jang Husen atawa ngan sakadar sangkaan Mad Dasim bae. Nah terus ka dieu kitu Mad Dasim teh jadi. Adria nanyana semulu kaget. Sanajan ari hatena mah memang geus nyaho. Lantaran kamanehanana bebeja heula harita teh yen deuk nyimpang heula ka Andi. Oh kan tenan we paya. Andi bari ngaredet ka Jangdana. Lah nyaeta Mang Mad Dasim teh tos ti abdi ka Andi. Jangdana bari ngaredet ka Andi. Sumuhun da eta oge sasauran ka Kang Andi. Oh, atuh Kang Andi teh tos uning ngapangintennya margina. Atos mung salangkung. Nya eta abdi teh ributan sareng si Husen di Kadungora. Eta alatan mah panginten tos didongengkeun nya ku Mang Mad Dasim. Jangdana rada berat deuk nerangkeun anu sabenerna. Mohon eta oge kantos. Eta sangka we Jang Husen teh Andi oge nyaritana rada asa-asa bangun nu berat. Bogo hal eta teh dihaja ti tadi oge teu disabit-sabit. Ngan nya eta kapaksa ayeuna mah ngagorehel kapidangkeun dabongan aya patula patalina. Nya kasebelan we jelemana. Jangdana teu eulem-eulem ngebrehkeun ka ceceubna. Andi teu nembalan. Manehna kalah ka ngaruk. Ngarasa hariwang bisi kapapanjangan. Hege ngalegot kana soal Nyi Euis. Moal henteu. Lantaran natrat jalana. Nu pikeun manehanana mah tangtu matak nimbulkeun kabingung. Kumaha ngigelanana obrolan. Puguh sasatna sarua we jeung ngagorehelkeun Rusiah sorangan. Dinten teu oge manehna jeung Nyi Euis teh aya patula patalina. Alusna Jangdana oge teu katutuluyan. Ongkoh manehna oge ngarasa bingung. Upama seug teterusan nyaritakeun hal eta. Nu daek teu daek akhirna mah tangtu bakal nyabit-nyabit nu jadi adina. Lantaran manehna oge geus ngarti kumaha hubunganna Nyi Euis jeung Andi teh. Malah pang-pangna manehna setengah ngadesak oge ka bapana supaya lamaranana Jang Husen ditarima. Nyaeta ku geus kanyahoan yen adina jeung Andi teh aya pakuat pakaitna. Kukituna soal obrolanana teh teu terus ngalegot kana soal sejen. Jangdana ngebrehkeun maksudna yen hayang dianteur ka Kadungora pikeun manggihan Mang Mad Dasim. Pokna teh manehna tacan nganuhunkeun bener-bener. Ari deuk indit sosoranganan paur bisi kapanggih deui ku Jang Husen atawa ku Ki Badra. Atuh ku Andi teh jol-jol disanggupan we. Bari sakalian Jangdana diajakan ka panenjoan.
Lantaran manehna dek nyokot si ruyuk nu salila-lila di kurungan di Aki Surdi. Mangga Kang Andi iraha. Jangdana muguhkeun. Iraha we Kang Andi mah. Kumaha jangdana we. Sanaos bade enyeung oge mangga. Mung ulah ayeuna we margi tos siang teuing. Sumohon urang enjing we atunya Kang Andi. Sae nya enjing mah jangdana we angkat ka dieu. Mohon kitu we nya. Permios atuh Kang Andi kajongjonan ngobrol teh. Kitu we eta mah Kang Andi enjing ku abdi disamper. Ke atuh jangdana da siang keneh ieu. Itu Bah Haji bilih milarian ongkos sareng Pak Iya deui. Mangka-mangka teu wartos heula. Ameng atuh ka ditu Kang Andi. Insyaallah jandana. Mangga. Andi bari jung nangtung dek nganterkeun semahna nu harita geus cengkat tina diukna. Mangga tuh Jang Andi. Adria bari nyarengeh. Ngarasa sugema meureun dumeh mireungeuh. Sikepna jangdana jeung Andi teu siga-siga nu kakarawuh deui. Mangga Pak. Andi bari males nyarengeh. Wilujeng angkat we. Andi bari nganterkeun nepi ka buruan. Satungtung katembong keneh mah manehna mani antang neuteup nu keur laleumpang. Bari hate mah kacida ngarasa guligahna. Lantaran jangdana teh geus dilegakeun hatena ku pangeran. Kamanehna daek deui ngahadean saperti bihara-bihari anu tumerapna kamanehanana teu kira-kira matak bungahna. Sanajan ari sesekelanana mah tetep we aya. Manehna moal bisa larbek ka imahna lantaran ngarasa kagok ku Nyi Euis. Mun prokna bantrok teh piraku we teu matak rampang reumpeung. Ngarasa bingung kumaha pilakueun. Kanca dangu sadayana. Lantaran geus katalian ku duit saringgit. Pajagra meni segut naker ngagedig ka kadungora. Maksudna tayalian nyaeta dek ngajorag ka Pamad Tasim. Inditna ngan kadua Ki Badra. Jang Husein mah teu milu. Lantaran maksudna oge supaya ulah kanyahoan ku bapana. Atuh Ki Jalal ngaran-ngaran jalma anu kacangcang ku gawe. Teu bisa samemena. Sanajan ari hatena mah geus kumejot hayang milu bebela. Bawakuna mah hayang menang buruhanana. Lain deuk bebela-bebela teuing. Kabeneranana teh poe eta keneh oge Andi jeung jangdana ari indit ka kadungora. Subuh keneh naker lantaran supaya iuh di jalana. Oge kapan aya maksudna deuk terus ka panenjoan. Jadi datangna ka kadungora teh heula Andi. Ari Pajagra mah datangna teh kira-kira mangsa pecat sawed. Puguh we. Ari Andi kaluar ti Pamad Tasim, rongheap teh Pajagra jeung Ki Badra. Langsung deuk ngadatangan imahna Mad Tasim. Lantaran tadi tatanya heula. Kabeneran aya nu nuduhkeun di mana pernahna imah Mad Tasim. Miha baranggok oge. Itu ieu teu beda we. Ti ucing jeung anjing. Silharengan bawakuna mah jangdana jeung Ki Badra. Atuh Pajagra bareng dihareosan ku Ki Badra yen eta nu leungeunna buntung teh nyaeta nu ngaran Andi teh. Nah ana cakakak teh. Manehna mani ngagak-gak bari pokna teh. Kabeneran atuh. Puguh si buntung oge keur diteangan. Ari si Mad Tasim tak kitu. Pajagra bari ngareret ka Mad Tasim anu keur ngareneng jeung Andi. Kumaha cenah ieu jelema teh? Kaos anu kurang saeueunan. Andi mun cereng ka Pajagra.
Tengenah jol-jol disebut si buntung. Memang kacecebna pisan mun manehna dipoyokan cacadna. Tongkas nu kaget buntung. Si Raing teh geus wani-wani kurang ajar ka Jang Husen. Oge si Raing teh ti heula geus ngakaya Ki Badra jeung Ki Jalal. Murid kaula. Ayo. Ayeuna guruna ye sang hareupan. Lamun nyata si Raing lalaki. Rangkepkeun kadinya. Jeung si Tasim. Ku kami moal burung teh digayem. Pajagra ketakna estuning asa ieu aing pisan. Nemongkeun gos jago. Lalaki langit lalanang jagat. Leueuh. Tam dibangun di umar kitu. Sor jeung aing heula deuleu. Jeung aing heula deuleu lawana. Mad Tasim bari nyeureudeg ka hareup. Ketakna pinuh kawani, lain pedah di lemur sorangan, tapi lantaran ngarasa gemes ku pamolahna. Ngaran-ngaran nu ngamuridkeun pogo we. Barang muridna mireungeuh yen nu jadi guruna aya nu nantang, jojol pada nyalampeurkeun. Itu ieu pada boga karep deuk ngayonan ka Pajagra. Pajagra nu sakitu bosongotna teh rada oge ngarasa gigis. Barang mireungeuh jalma-jalma nyalampeurkeun. Oge kabeh-kabeh pada deuk ngalawan ka manehanana. Aya turunan deuleu, aing mah kudu ngarepuk. Mundur, dulur. Mohon tong ting pipilueun. Keun we. Ieu Bang Barongan teh deuk di sang hareupan ku kaula. Hayo. Tuturkeun kaula. Urang di lega. Mad Tasim bari ngaleos indit ti dinya. Horeng mawa ka kebon awi anu memang lega oge pantes we mun dipake jogol teh. Sabiosna Andi, urang warah we kumang Bang Barongan teh. Mad Tasim nyarita ka Andi, lantaran kabireungeuh Andi teh kawas-kawas nu deuk maju. Alah, duanana we tuh, kagok. Ongko itu ieu ge, lain hayang nyicip-nyicip mah barep kaula. Pajagra petalakuna estuning mata krehenaker. Panwana rutret kanu sejen, aya 2-3 urangna murid Mad Tasim nu harita milu kadinya. Sombong sia setan. Mad Tasim nu memang geus teu kampeuh nahan amarahna. Sakilat paneh luncat ka hareupeun Pajagra bari nyambarkeun peureupna. Wet. Jauh keneh kunyuk. Jajar deui deuk nonyok teh. Pajagra ngagiwarkeun panonjok. Srog Sukatuhu diasupkeun ka hareup. Sedeng leungeun katuhu anu tadi dipake nakis. Ayeuna geus ngaheat ngabarengan leungeun kencana. Maksudna deuk ngayakeun teungeulan kepang kembar. Anu deuk dihanca teh jelas beungeut Mad Tasim. Sombong sajurig. Mad Tasim magentak ngareundeuk, gilek ngenca ngabarengan ngangsrotna Sukatuhu. Ya tuh. Teungeulan lawan ditakis ku leungeun katuhu. Hiu, leungeun kencana deuk dipake ngahanca ke kemplong. Tapi Pajagra memang cingeus. Sakilat manehna mundur. Sedeng gerakan leungeunna dina teungeulan kepang terus juruntul ka handap. Des! Leungeun Mad Tasim anu deuk ngahanca ke kemplong antukna beunang digunting ku 2 dampal leungeunna anu disanggigirkeun. Ngan untungna we Mad Tasim ngabogaan kakuatan anu lain bantrak-bantrakeun. Santeuna manehna teh goreng-goreng oge boga paguron sarta rayap muridna. Cacakan lamun keunana kanu ipis-ipis bae mah piraku we teu ngabeletok pigeulangna potong. Tapi sanajan kitu muringis mah teu burung lantaran karasana lain deui nyerina. Kuat geuning euy. Pajagra ngahehe. Bari ngahiukeun deui teungeulan kembarna deuk dipake mempeg hulu. Alah, mantong loba ucap jurig. Mad Tasim magendak melebat ka gigir, bari nyamberkeun leungeun katuhuna deuk ngahanca iga burung. Sedeng leungeun kencana masih keneh karasa nyanyautan. Ulah loba tingkah kunyuk. Pajagra ngagentak ngarempodkeun badana, bari ngagilak malik. Hiuk, teunggalan kembarna deuk ngahanca pigeulang. Tuman, sina ngerepeng deui. Geus komper mah duanana babari ngaragrageunana. Tapi ijiran Pajagra teh tetela nyalahan. Lantaran sakilat nakar, Mad Tasim narik deui leungeunna.
Bareng jeung eta sanajan masih keneh karasa nyeri leungeun kencana, kumanehna dipaksakeun dipake nimpug careham. Pajagra riket ngabalirkeun beungeutna bari dua leungeunna kabawa ku gerakan refleks ngaheat ka luhur deuk dipake nakis. Tapi kumanehna sama sakali teu katiten. Leungeun katuh Mat Tasim nyebrut deh di handap. Sakali ieu mah meneran pisan kana sasaran. Bereupna ngajebrod kana hulu angan. Pajagra teu buru ngagerung, bari badana ngadayagdag. Jebrod ditimpah deui. Koleab, pajagra ayeuna mah deuk rag-rag. Terus disusul ku dampal suku jebrag ngajajeg kana lebah beteungna. Pajagra ngagerungna beuki lambat disusul ku badana nu terus ngageblag nang karak bengkang. Ayo sia gerap hudi kunyuk. Sor. Sadeui nu deuk maju. Mat Tasim susumbar bari ngareret ka Ki Badra. Tapi kakarage bibirna ngalingkup baseuh keneh. Mata pajagra anu memangna kaitung kuat oge ngagendak manehna gurinjal hudang. Jareg nangtung sarta langsung nyebrutkeun peureupna ka Mat Tasim dibarengan ku ngagorowokna anu matak sawan budak borangan. Montong wa kagede hati sia jurig. Pajagra petalakuna teu beda we ti banteng nu geus keun aku tatu. Aya keneh wajah Bang Barongan teh. Mat Tasim bari ngagentak jingkrak. Yuk, denggelanana deuk ngahancap pigeulang. Tapi pajagra ngagentak narik leungeunna. Heat dampal sukuna ngahelang deuk dipake najong pigeulang. Kulawit. Leungeun Mat Tasim leungit tina sasaran sarta kerewak we newak kana dampal suku. Tapi gerakan pajagra tetela leuwih kesit. Memeh Mat Tasim ngayakeun gerakan naon-naon. Pajagra ngagentak ngejetkeun sukuna anu ngajadikeun Mat Tasim ti jongjolong nuturkeun. Hiu. Tonjokan pajagra nyuruntul. Teu beda we tinu deuk ngabejadkeun dada. Mat Tasim satekah polah riket ngaragrageun awakna. Tapi pajagra sakali ieu mah bener-bener gerakanna hebat anu lain dikieuna. Manehna sakilat luncat bari nyambarkeun dampal sukuna nu temis deui ngacekuk kana gadona Mat Tasim. Mat Tasim ayeuna mah nu ngagerung, bru we ngaringkuk, kawas nu geus teu aya dayana. Heat. Dampal suku pajagra deuk ngajejeg sirah. Tunggu we, sakur nu nempokeun mah mani ngalenyap. Oge ngarasa paur manghariwangkeun sirah Mat Tasim, piraku we teu busrat basret polona. Tapi tetela kanca. Mat Tasim teh lain ipis-ipis pangartina. Sakilat manehna malik ngawangun gerakan ucing ocon. Sarta teu anta parah deui karawak we dampal suku jebrag teh ditewak anu maksudna mah deuk ditotogkeun. Tapi tetela tenaga pajagra teh lain sisiwo. Da eta we dampal sukuna teh kalah katerus nyuruntul. Kukituna dampal suku lawan teh ngan ukur bisa dipake talenan. Gerat, cileng we. Badan Mat Tasim ngacleng ka tukang. Terus manehna ngolebat kagigireun nu jadi lawanna. Hiu. Jurus kiara dodot terus sirikna ngahiung bangbaraan. Pajagra ngagentak malik bari maksudna mah deuk nakis. Tapi leuir teuing. Pereup Mat Tasim kaburu ngajebrod manten anu karasana teu beda we tinu ditotog ku halu. Sabot badana pajagra ngagigeuh keneh. Leungeun kanca Mat Tasim ngaheat deuk mapeg sirah. Tapi pajagra ngagentak nyuruntul kagigireun lawan. Bari nojoskeun sikuna deuk dipake ngabadug careha Mat Tasim. Mat Tasim rikat ngagilek bari ngaheatkeun tenggelanana deuk dipake mapeg suku. Tapi kapilahan manten. Sakilat leungeun pajagra mekar mangrupa tonjokan anu ngacedah kana dada. Sabot Mat Tasim ngaheungeut. Rikat pajagra malih ngabarengan pereup kencana ngahiuk sarta teu salah deui ngagejrot kana carehamna. Mat Tasim ngagerung deui. Hiu. Pereup pajagra deuk mindo rokaya. Sanajan bari sengar-sengir Mat Tasim ngagentak ngalapkeun badana. Hiu. Bereupna ngabalestur di handap sarta teu nyalahan deui ngajebrod kana beuteungna pisan. Pogo we ari jebrod ari gerung we pajagra bari ngajurung kunung teu beda we ti ucing manggih kasieun.
Pajagra teu beda we ti awewe nu keur nyiram. Anu Madtasim nu harita deuk ngahanca deui kapaksa manehna ngejat lantaran sieun katiban bubukuran anu kaluar tina sungutna Pajagra. Nah epes mer teuing jurig. Tong dipiceunan dulu lebar. Madtasim ngayehkeun bari ngagak-gak. Hayang seuri mireungeuh anu keur uha kohek kawas nu keur kabeureuyan ku cucuk peda. Allah si setan. Sugan ku aing teh kudu dicacak sia. Pajagra bari seret teh masat bedogna. Cocolek dalan teh dikaluarkeun aya nama baraya. Geus bosan ngadu peureup teh. Madtasim kalah ngahehe nambah-nambah amarah anu jadi lawan. Kieu sia. Modar si kunyuk. Pajagra bari nyambetkeun pedogna. Nafsuna kagila-gila. Boga rasa diheureuyan teu beda we ti ka budak leutik. Bae ku kaula oge moal burung diladen. Madtasim magentak luncat ka gigir. Seret teh mesat bedogna langsung disabetkeun kana sirah lawan. Tapi Pajagra rikat narik bedogna. Terang ngaluarkeun sora nu matak katorekan. Ulawit bedog Madtasim deuk muciwek kana kekemplong. Tapi Pajagra ngagentak malik bari narik sukencana ka tukang. Terus disusul ku sukatuhuna kolebat. Terang bedog Madtasim beurang dihanca. Bakating ku tarik-tarikna nepi ka ngaburicak ngaluarkeun seuneu. Dina benturan ngadu tanaga mah tetela Pajagra teh aya di saluhureun lawana. Eta we Madtasim nepi ka meh-mehan ti sungkruk. Tapi sanajan kitu ge gerakan bedog Madtasim teu kandeg. Terus we nyarepet anu maksudna deuk ngababad suku. Pajagra ngagentak luncat ka luhur. Bari bedogna ngahiwuk deuk dipake nojo sirah. Madtasim surti yen lawana deuk ngoromeo kana sirahna. Ku kituna gentak malik bari mancokeun bedogna pikeun nadah panarajang. Tapi Pajagra tetela pangartina lain jore-jore. Waktu bedogna diadu deui dampal suku manehna geus hasil bisa ngajejak sirahna nu jadi lawan. Lantukna Madtasim badana ngarempeyek. Tapi ari gerakan bedogna mah tetep we teu bisa dianggap remeh. Sanajan manehna bari gogorentelan bedogna mah terus-terusan we dipake nakis bedogna Pajagra anu teu eureun-eureun wak hiuk hayang meulahkeun sirahna anu jadi lawan. Kanca dangu bogoh we. Boh pihak Andi, boh pihak murid-murid Madtasim. Lain deui lalinyapanana bareng mireungeuh posisina Madtasim memang keur kacira sulitna. Kabeh oge taya nu mangpaurkeun kana nasibna. Lantaran lamun meleset nakisna geus moal ampun deui. Congo bedogna teh pinasti bakal ngagabres kana badana Madtasim. Alah, kumaha Kandi? Jangdana harewos. Ret manehna kaki Badra bangun anu ngagelenyu. Lantaran hatena geus ujub yen Madtasim teh geus moal bisa kapuluk deui nyawana. Teu kedah geumpeur jangdana. Sabios lanan. Da Kang Andi oge moal ngantep. Panaon Andi bari teu leupas mencrong ka Madtasim anu keur nakisan ku bedogna bari gogorentelan. Geus tobat kunyuk. Lawang naraka geus ngadagoan ka si laing deuleu. Pajagra bari ngagak-gak. Patalakuna sarta popokanana es tuning matak gegebegan nu nyaksian. Malah aya nu deuk ngajeng ngabantuan sagala. Tapi teu tulus lantaran kaburu dihuwit ku Andi. Madtasim barang ngadenge ucap-ucapanana Pajagra. Mun nu kurang-kurangna teuneung mah geus matak sentar. Tapi Madtasim mah sabalikna nafsuna kalah kabeugi tambah ngagugudug. Ku kituna sanajan manehna bari nangkarak ngagentak manehna ngawangun gerakan turih wajid. Ngan nya eta lamun manehna nggunakeun gerakan turih wajid kapaksa badana kudu cicing nangkarak. Hal ieu teh teu kurang-kurang bahayana. Tapi lantaran geus taya deui jalan kapaksa we ku manehna dijalankeun. Tapi hasilna memang nyugemakeun oge.
Pajagra ayeuna mah nu kudu aceleng-acelengan lantaran sukuna ulah-ulah bakal bisa dibabad ku gerakan turih wajid. Ku kituna. Memang hiji kasempetan nu kacidahadena pikeun Mad Tasim mah. Harita oge waktu musuhna ngaceleng deui ngagentak Mad Tasim ngagurinjal hudang. Tapi Pajagra sakilat naker nyampeuk bari nyabetkeun bedogna dina kaayaan Mad Tasim kakara tapak deku. Mad Tasim magentak ngagerakeun bedogna dipake nakis. Tapi teu ku hanteu ari tang. Beletak we bedog Mad Tasim potong. Bogoh we sakur nu nempohkeun kabeh oge. Taya nu teu ngajerit. Bareng mireungeuh congo bedog Pajagra nyuruntul deuk nobros dadana Mad Tasim. Sabot keur kitu, rongheap aya nu nyampeurkeun. Tetela lain nulian. Mana horeng si Jakalara alias Karna. Manehna teh geus ngabalecet deui kabur ti imahna. Tapi deuk naon maksudna? Nu matak manehna lahaloho kalebah dinya. Saurang oge taya nu pirajeunna nitenan. Lantaran kabeh panon keur manco ka Mad Tasim. Nu sasaatna keur didagoan ku malakal maot. Kanca dangu sadayana. Jorelatna badan Ani dinegerakan heulang nyabet anak hayam. Estuning teu bisa dituturkeun ku Panenjo. Nyaho-nyaho manehna geus eueuh tina tempatna. Cak. Disusul ku sora anu ngecrek. Sada barang teuas diadu. Mana horeng congo bedog Pajagra anu sajos-joseun niruk dadana Mad Tasim ngadadak bantrok jeung leungeun buntung. Memang andi harita geus manco tukangan Mad Tasim. Bari langsung ngegerakeun leungeun kencana dipake mapag congo bedogna Pajagra. Pajagra ngagero kaget. Pugu leungeun buntung teh teu kanyahoan nyuruntulna. Sarta karasana geus ngagecrek we bantrok jeung bedogna. Nepi ka manehna ngajeregjeg ka tukang anu ngajadikeun kuda-kudana pajengjar. Kasurungkeun ku tanaga benturan leungeun buntung anu ngandung daya kekuatan teu kira-kira hebatna. Tapi ngaran-ngaran nu geus legok tapak genteng kadek. Dina urusan patelak ngadu tanaga. Lain jore-jore wosen sarta handap-handap pangabisa anu geus dikawasa ku manehanana. Ku kituna Pajagra kagetna ukur sakeuceep. Barang breh manehna mireungeuh tetela. Aya manusia nu andon suka bebela kanu jadi lawana. Teu anta parah deui hiuk we. Bedogna disabetkeun ka Ani ngabarengan gorowokna nu semu gerem geuman lir lodaya kalaparan. Silaing age hancengan dewek Ani. Pajagra napsuna kagila-gila. Dumeh gerakan bedogna nepi kagagal. Teu kalaksanakeun niruk dadana Mad Tasim. Ulah samunaka Jagra. Bisi kabuhulan. Andi ukur ngagilek miceun panarajang. Tuh. Dampal leungeunna ngepang kana pigeulang leungeun Pajagra anu keur nyekel bedog. Hiu. Leungeun buntungna nyuruntul deuk nyantok gado. Tapi Pajagra rikat ngejat ka tukang. Keur mah paur bisi gadona nyengsol dihakan ku leungeun buntung. Katurug-turug manehna sieun kaleuingkitan sukuna. Lantaran Mad Tasim nu harita tapak duku keneh kabireungeuh geus ngaheatkeun bedogna. Munur Mang Tasim. Sawios bagian abdi ieu mah. Ani ngagorowok ka Mad Tasim bari lep we ngalelepkeun sirahna. Lantaran Pajagra bari ngejatna teh bedogna mah terus we ngahiuk neangan sasaran. Atuh Mad Tasim oge ngagentak manehna ngudupruk nyumputkeun badana pikeun nyalametkeun sirahna tina ancaman bedogna Pajagra. Ulah cenah mundur Ani. Rangkapkeun deuleu kagok ngagayemna saurang mah. Matak nyelape kana huntu. Pajagra ketakna teu euleum-euleum ngebrehkeun lelewa anu matak seber. Alah. Ulah kalekapat catrek bae Jagra. Ger hambatkeun eta cocolek tarasi teh.
Lamun nyata andi karen lalaki kecing letik burih mah. Nah make ngejat jagra. Andi males ngagorowok. Sedang leungeunna geus ngagaramang kana siku-sikuna. Waluh. Beuncoh teh harus nakar geuning nya. Nya capekna ha. Ya dulu garalabok ku sia. Bajagra ngagentak luncat bari nyabetkeun bedogna sarta angkehanana mah sirah Andi teh deuk dibejadkeun supaya babar sapisan. Orok kaya memang Andi teh teu gampang-gampang beunang digunasika. Lain oge nu geus kawentar si buntung jago tutugan, lamun Andi kudu peruh kakaraku sakitu. Memang ari hebatna mah lain deui panarajangna Pajagra teh. Eta we hiukna angin nu ditimbulkeun ku gerakan bedogna geus miheulaan nyamber kana beungeut. Ciciren tanaga Pajagra teh lain lalaworakeuneun. Tapi Andi teu gugup. Manehna ngan ukur ngagilekeun badana bari sakilat nyabut siku-sikuna sarta langsung dipake mapag bedogna Pajagra. Trang. Beriwal. Bedog dihakan ku siku-siku dinagerakan capit hurang. Kan ulawit we kabelah katuhu sarta terus ngaheat ke belah kenca nyerepet aya di saluhureun siku-siku. Nu tumrapna ka Andi. Rada ngaranjug oge. Lantaran lain baik gerakan capit hurangna geus bisa digagalkeun, tapi malah congo bedog lawan teh kalah kadek ngebeset kana dadana sarta dina kacepetan anu luar biasa. Nu pikeun manehna mah eueuh deui jalan iwal ti ngagentak ngangsrodkeun sukatuhuna ka tukang ngabarengan narik leungeunna nu keur nyekel siku-siku. Hiu tang. Siku-siku ngahancap bedog kilek Andi ngenca ngabarengan sukatuhuna diangsrodkeun ka hareup. Lawit congo siku-siku mancok ka tukang sajajar jeung kayan leungeunna anu geus masekon. Crot dipake nyatok carehang Pajagra anu kayan badana keur semudoyong ka hareup akibat tenggelan Andi tadi kana bedogna. Pajagra ngagerung bari sirahna semu ngedang heungak ka tukang. Kilak Andi ngatuhu ngabarengan ngangsrodna su kenca ka hareup. Hiu jebrod. Dengan buntung geus teu bisa disingkahan deui ngacebrod kana dada. Pajagra ngagerungna beuki lambat. Koleab gebut we badana runtuh teu beda we ti caringin rungkad. Cek kaula oge. Ulah samunaka Jagra. Kakaraku saurang Andika teh geus gogoleran. Kumaha geus kitu Jagra? Andi ngahehe bari nyerangkeun anu keur ngabebengkang. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun hapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.